Urang dukuh warung timur. Aduh alah iya. Bisa aja sih bedil ku aing la ilaha illallah. Orang warung urang dukuh warung timur. Teu lalaki teu bikang. Henteu kolot henteu budak, teu parawan teu lalaki. Hah? Ieu para ieu protes bae aing lieur. Teu parawan teu lalaki henteu kolot henteu ngora. Hayu urang neangan cacaan. Sangkan hate urang hirup, sangkan hate urang hirup caang bulan 14. Malah mandar hate urang kasebut kana qalbun salim. Oh, sok atuh kadi sok. War ngacedog bae di dinya. Budak, biasana mun aya kuwu da ieu nyawer. Aya anu mana apa kuuna anu mana oh deuleu kita nyawer patuduh-tuduh deuleu kita nyawer patuduh-tuduh deuleu haram jadah kuwu teh nya ari pakuwu teh bager mana istrina paengan burucak burinong la ilaha illallah oh atuh ieu kuwu pamajikanna bae geus ruhai deuleu aing neuleuh pamajikanna ge asa piraku kuwu teu gebleg duit banyak. Bo, ai pakuwu sareng bu kuwu bager. Atuh heueuh, moal ge jadi kuwu lamun henteu. Manan jadi kuwu ge ditunjuk diparilih ku urang dia atuh bager ieu. Atuh meureun aing mah teu nyaho. Matak aing lain urang dieu ieu. Ieu marek nanya nanya bager teh naon? Engke we urang buktikeun lamun kuwu nyawer berarti ibu kuwu oge nyawer berarti ngan lamun ibu kuwu jeung pakuna teu nyawer teu bogaeun teu boga ceuli bo sanajan sakitu urang butuh ka pamimpin butuh ieu daerah lamun nu mimpin rek saha engke nu mimpin betul matak doakeun kuwuna jeung ibu kuwu sing panjang mun nyawer eta mah sabodo kuwu hayang panjang umur tinggal nyawer mah nya gitu atau sabodo eta mah gitu mending nyawer kuwu daripada ibu kuwu dikawin batur Cekowo aing sial puting ieu mah nyoki mah aing apa-apa gering dia hampura Pak Kowo nya ini kan hiburan Pak Kowo ya kulaan Pak Kowo abi ngahibur jamaah kulantaran ngaji konteks zaman ayeuna mah lain mudah ngarti komo dina tablik ieu mah aing ngaji mah nu dineusna mah dari mingguan ieu atuh heuh mata aing ge sadar surti moal ngondang aing urang di lamun hayang lamun embung edan kabeh da aing ge nyaho ngaji di nu kieu mah di bawah dineus mah atuh enggeus atuh nyaho aing mimitian welan ka dieu naon kiih hiu api-api hayang kiih gowo engke balik manehna teu balik deui engke naon sababna teu rame naon cenah cek tekop teu rame naon atuh suku aing atuh kumaha aing bae hayang ka mana-mana ge aneh bo atuh geus ulah haliweu bae gandeng heula please if I say cicing heula gerak la ilaha illallah listen to me, okay? What I talking about? So we are together tonight in the Masjid Al-Huda. Al-Huda. Understood? Kudu nyaho emak. Kudu nyaho atuh ibuku kudu terang. Piraku ibuku terangnya? Emak kudu nyaho emak sarua. Atuh nya mulang ti dieu mah mulang muludan apal-apal dog emak teh
Isu kayak anjing ngalewat. Anjing, dog. Anjing lelempangan, lala dog. Anjing cicing, ngajed. Anjing diuk, nag. Salaki cicing kue teu usaha, balet. Masih kuat? Masih kuat? Bisa rek malu di pemper jung. So. Masih kuat ini ya? Iya. Itu ibu pakai amparan nggak bu? Pakai tikar ya? Pakai alas ya duduknya ya? Yang di belakang pakai alas nggak duduknya? Dulu budak, ini menjaga gerbong kereta dulu duduk. Wah, pohara. Oh. Ini juga warga Palestina ya mah dulu. Oh, ku gerakan dia gerak una gerak tuh. Dulu culangok beda dulu. Ini warga gajah ini kado itu dulu. Masih kuat ya? Itu yang di belakang pakai amparan nggak? Pakai. Kalau laki-laki saya nggak khawatir. Kenapa? Yang saya khawatirkan perempuan. Iya, saya itu penyayang wanita loh. Iya, makanya istri saya cuma satu. Iya, dialah satu-satunya wanita yang kucintai. Walaupun sakapeng sok musingkeun. Iya. Saya khawatirkan wanita, Pak Haji. Pak Haji? Habis si molor tadi habis si molor. Gitu. Saya khawatir Pak Haji, kalau wanita bikang atau bikang budak dengekeun heula budak lamun bikang diuk adak jeung taneuh paur men ajong-jongon ku ngaji 2 jam di dieu diuk na taneuh barang cengkat ngaji beres kacangna jadi toge aman bu aman ilikan bisa sirungan aman ya karena ini konteksnya adalah Maulid Nabi. La ilaha illallah. Kau gerada aya nu kasurupan hiji teh da. Makana we mun keluar imah babacaan. Aing mah aneh bikang deuleu, seuri-seuri sama deuleu. Seuri-seuri ngagebukan tongong wator deuleu. Astagfirullahaladzim. Mana seuri-seuri ku deuleu. Pak tuh puguh-puguh. Karena ini konteksnya adalah Maulid Nabi, maka tak elok rasanya kalau kita tidak awali dengan membaca sholat. Kalau tidak kita awali dengan membaca sholawat, tak elok rasanya. Betul? Bisa kerjasama bisa? Baik, kalau begitu panitia, mungkinkah kalau lampunya dimatikan? Iya, mungkin nggak yang sebelah lorong ini dan yang masjid ini? Mungkin nggak? Bisa? Iya. Kalau bisa boleh, kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Oh, kecuali panggung tong di pareuman. Oh, lamun panggung pareum atuh beungeut aing teu kadolo. Ya, kalau tidak mungkin atuh ulah batur aing mah ulah di pareuman. Oh, berarti paralelnya. Ya udah nggak usah. Kalau paralel nggak usah. Ya. Baik. Saya kasih contoh ya Bu ya. Saya kasih contoh. Bisa? 2, 1. 1, 2, 1, 2. Siwawan nyeri huntu. Serius ya? 1, 2, tibra. Mas, Mas, tong pipiluan, Mas, mending dengein we, dengein.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi semua sekali lagi kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad teladan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad sholawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Allahumma adada ma fi ilmillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik kunaon teteh teu nurutan maju ada mah nyang heuy mikir mikiran naon terus teuing atuh di imah heulaanan encageun imah teteh keur di dieu keur ngaji nyang heuy batur maca saha sama mikiran naon teu apal mau panjang teuing nu eta mah lojor teuing nya erek nu pendek erek anu pendek arek nu babari bade nu babari bade nu babari nu babari nu babari tuh dua
pakuwo mak bari mecetan inu suku no babari no babari oh aing mak pak ieu babinsa sieun aing beritarnya isuk tos di mana cepeuting yeuy ngaji baturna naon cenah penting menang naon no babari bo astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah umat kanjeng Nabi teh kabagitin hiji aya jalma nu ngabogaan kolbun mayit kolbun hatena paeh naon cenah Bu catet Pak cicing paeh-paeh non aing mananya ka lalaki ih aing mananya ka lalaki Pak kalah paeh cenah jika nu ngadoakeun lalaki paeh ieu mah ya komo buku mau ditarik paeh cenah Pak tuh mata aing mah teh hayang nanya lalaki mah heeh teh kunaon teh lalaki unggal ditanya ih ay kunaon sih unggal nanya ka lalaki teu di mana responna teh la yamutu wala yahya heeh teu paeh teu hirup atuh heuh disebut jelema ditanya teu ngajawaban disebut patung da ngarokok Pak tuh kadenge najeun nembalan heuy cenah ih pos nu dileuweung Bu ibu tuh renge bekah cenah nu kahiji jalma teh umat kanjeng Nabi nu kahiji kasebut boga hate kolbun mayit kolbun mayit hartosna hatena Pak hatena paeh Pak lamun jalma hatena paeh heuy dengein eta abah media saha aing bisi kaos kamari Cirebon media aing ari HP-na kana beugeut manehna oh lamun jalma ulah serbe ka bedil Pak aing lamun jalma hatena paeh ulah komo jauh ka masjid sanajan imahna deukeut ka masjid teu hayangeun berjamaah teu hayangeun sabab hatena ulah komo jauh imahna ka masjid deukeut ka masjid tinggal 5 lengkah ari hatena paeh mah moal daek berjam sebab hatena jerona mesin penggerakna Pak lamun motor paeh mesinna rek maju moal jalma ge kitu sok sanajan manehna deukeut imana ka masjid sok sanajan deukeut ka majelis taklim sok sanajan imana deukeut jeung kia deukeut jeung us tatangga pasan tapi lamun hatena paeh maka eta jalma bedana jeung bangke leulem aing lieur peuting imah ngaji kudu kadieu ieu mah atuh bieu cenah cek Pak Ustad cek Pak DKM tah di sini mah Ustad ngaji harus elastis maksudnya gimana Pak ya rame tapi kaharti tapi kudu rame atuh dangan cek aing urusan rame jeung kaharti mah ieu aing ngaji hayang rame aing parab cai herang deuleu beda jeung ku ai ku mah cai aya cau aya aing mah nyai meh bu komo saya tahu buku mah semangka bilangin bukan nih salah kaprah itu bukan ibu kuwunya yang makan semangka pak kuwunya iya kenapa semangka itu baik buat laki-laki yang tipe helikopter tahu ibu helikopter oh ai suara ngaguruh tanaga eueuh
mun eueuh samangka tomat itu bagus untuk peredaran darah. Iya, baik untuk imun, baik untuk imin. Asli babinsa bisa babinsa geus ngulahek atuh menang boga seragam ieu tata geunang atuh ulah nepi ka seragam gagah gitunya ai si imin ngulahek oh bo bisi aya jalma ongkoh deukeut ka masjid kadenge suara adan, kadenge suara seruan, kadenge naon ajakan tapi manehna teu daekeun, teu daek nyanggut, teu daek nohonan, teu daek ngalaksanakeun kewajiban. Batur puasa ieu henteu, batur ngaji ieu henteu, kilang kitu ge, kilang bara main deukeut pasantren, tapi teu hayangeun milu berjuang nulungan agama Allah, maka eta hati-hati bisa jadi satu indikasi bahwa hatimu telah mati. Khatamallahu ala wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Lamun Allah geus ngonci hatena rek saha nu bisa nulungan. Dikunci hatinya ku Allah sehingga nasihat apapun tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya, maka dia punya hati tapi dia tidak bisa merasa. Makanya kategori orang-orang yang akan celaka adalah Allah sebutkan ada 3, ada berapa Bu? Calon penghuni neraka. Itu Allah kasih kisi-kisi kepada kita. Allah geus mere kisi-kisi ka urang, geus mere jalan, mere tanda ka urang bahwa nu bakal asup ancrub kana neraka jahanam anu bakal dihinakeun di dinya, bakal disiksa di dinya. Cirina ku Allah dibere mana 3 perkara, tapi anehna sanajan geus dibejakeun ku Allah ngalangkungan lisan Nabi kita Muhammad, anehna bakal loba nu cilaka. Nah, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Konteksna walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum nang ning nang nang ning nang lahum qulubun la yafqahuna biha. Matak bisa aya jalma boga hate tapi teu bisa ngarasakeun. Kilang kitu ge tatangga susah embung nulungan, kilang kitu ge tatangga gering embung si eta mangalongok apal-apal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih karomatullah ngantunkeun urang sadaya ganeng saha gandeng ulah ngomong tuh tengikeun sarumah parantos mulih karomatullah kersana teh komah paeh dedengan aing mah teh komah cenah eta jelema iraha geringna cenah tuh batur mah ngalalongok imah henteu naon sebabna boga hate teu ngaras boga hate tidak merasa sehingga hatinya dia sibukkan bukan untuk memikirkan kebahagiaan akhirat tapi hanya sibuk memikirkan kebahagiaan dunia. Lamun aya jalma hatena sibuk memikirkan dunia nepi ka sedih, sibuk hatena katungkul ku kasedih mikiran dunia. Cek ulama dina kitab Nasoihul Ibad, al huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Engkau sedih karena urusan dunia, maka kesedihan seperti itu akan menggelapkan hati, moekan hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati, sedangkan engkau sibuk sedih memikirkan urusan akhirat, maka kasedih nu kitu teh soro munawwiron lil qalbi. Sedih urang mikirkan urusan akhirat, sedih urang can bisa istiqomah, sedih urang can bisa sapuratina, can bisa urang sampurna ngalaksanakeun parentah Allah, ngalaksanakeun agama, sedih urang. Maka kesedihan seperti itu akan menerangi hati. Urang mah sedihna batur kajian imah urang encan, batur kabeli motor urang batur ranggem urang
heeh mata kayak aing mah teh hayang ngaji lain itu aing mah teh ieu sok panas dulu si entin aya entin aya sih aya si lilis si Nur si Yuyun araya kabeh mae pan sia tada ka masjid enak tada ngaji ya aing mah teh hayang ngaji ieu eta aing ngari balikan aja sok panas dulu si mae aing teh kunaon eta masih mae ikut beheungna ayaan pan sage boga beheung eueuh aing mah hapur doang teteh sedih mikiran pangaboga batur hei teteh sedih mikiran pangaboga batur nepi ka serap nempo pangaboga batur akhirna serap nempo pangaboga batur hate urang poek. Kenapa kita merasakan hidup ini berat guys? Kenapa kita merasakan hidup ini berat ketika kita diberikan cobaan oleh Allah kemudian kita merasakan berat cobaan ini? Itu bukan masalahmu yang berat. Kenapa ketika engkau merasakan berat tentang cobaan ini? Itu karena engkau memikirkan pekerjaan Allah. Urusan rizki mau urusan Allah, af'al Allah, ulah mikiran af'al Allah nyalutak sanu kitu mah pikiran mau orang iya salamat tah henteu iya dosa orang dihampura tah henteu iya salat orang diterima tah eta pikiran mah iya akhlak orang geus hade tah encan gampang ka batur kasalak eta beulahan gampang ka batur mah kasalak beres kasalaki gampang kasalak kakol iya mah boro-boro kasalaki kakolot wani molotot aya diurus ku indungna tapi wani molotot nyentak kalau jadi kolot aya ulah komam nyentak fala taqul lahuma boro-boro nyentak eta urang nyebut ih temen temenang heuy aya kitu jalma wani nyentak ka kolot aya menang ngurus kolotna menang ngabiayaan kolotna kira tiba-tiba eta jalma wanieu nyentak ka kolotna nepi ka indungna ngomong ka anak lalaunan indungna kolotna ngomong ka anak kot lalaunan da sieun dicarekan lamun aya kolot ngomong ka anak lalaunan bakat ku sieun dicarekan ku anak sieun disentak ku anak alamat cilaka ta anak geulis ku geulisna kasep ku kasepna rek dialaminan tuh modal kitu ridho teteh anak teteh kawin jeung jalma model gitu padahal mah eta budak teh panonna alus biwirna alus irungna alus sagala tapi hanjakal akhlakna henteu alus sanes kitu awewe ulah olo bisi jadi tong sok gitu tong balikan bisi engke dipuruluk make menyan dijamin kabung bulengan heuy teteh boga anak goreng akhlak goreng adat ayo banget Korea ayo cokor Afrika daek anak teteh dikawin ku jalma kitu embung da urang ngagadekeun anak teh hese capek susah mata hayang jodoh teh pasti nu sampurna sanajan anak urang teu sampurna embung mikeun ka bocokok mah betul komo ka banyawak mah bu ibu pentingna urang matak hampura rek aing mah bibir aing mah heuh kieu lamun telat mah gi Indo Cafe atuh kieu ada Indo Cafe eueuh dahareun eueuh nginum menggas alhamdulillah eta meureun ku DKM beungeut aing katemuna juga mujair meureun mujair dibere gelas ge anteng iya aing dibere 3 gelas dulu Bo teraskeun maka salaku kolot urang kabehan ye salaku kolot
ya nu boga tanggung jawab urang ngajaga generasi anak-anak urang. Jangan sampai kita semua Pak kade ulah berat sabel kudu berimbang. Loba kolot berat sabelah leungit kebijaksanaan gara-gara poek hatena. Kolot hatena poek hatena paeh nepi ka leungit kaseimbangan. Ari dohirna diurus ai batinah henteu. Afatus lihu dzahiraka wa tufsidu batinaka. Nah anjeun sebagai kolot sebagai orang tua ngan ukur bisa ngurus dohirna wungkul sementara batin anak akhlak anak teu diurus. Awak nama ku teteh diurus, awak nama jebrog, awak nama salira nama jasad nama kaurus ku teteh, pangabutuh fisik nama kacumponan ku teteh, kunaon ari akhlakna teu diurus nepi ka hate anak gersang eueuh masdarul hayahan. Terang masdarul hayah. Ari masdarul hayah teh adalah sumber kehidupan. Syariatna cai hakikatna ilmu. Lamun jalma teu boga masdarul hayah maka eksistensi hirupna pasti bakal ngarugikeun batur. Teu ngarugikeun batur ge pasti pasif. Peangan masdarul hayah. Naon? Hiji syariatna cai hakikatna supaya hati orang henteu bisi karituna jadi pae. Sok teteh boga salaki gagah koneng ngalempereng parat ka huntu-huntu. Tapi bobogaan anak pae. Arek di arah moal. Cek teteh todok. Nya. Atuh ngulahek dong terong menang ngaleob. Arek di arah moal. Cek aja tedek aing. Komo lamun hatena pae. Komo lamun hate pae. Ieu urang bertah cicing di dieu kunaon sebab aya sumber kahirupan. Naon? Cai. Aya naon cenah? Lamun hiji taneuh eueuh caian arek kumaha pepelakan, arek kumaha tatanen, arek kumaha urang barang dahar, arek kumaha urang barang bantuan, arek kumaha urang pepelak, arek kumaha urang tatan, arek kumaha urang barang dah, arek kumaha urang barang arek kumaha urang man, arek kumaha urang cecewok. Betul? Sebab urang butuh kana cai keur ngabersihkeun dohir, ilmu keur ngabersihkeun batin. Matak butuh cai butuh leuwih butuh oge ilmu. Maka yuk urang kabehan selaku kolot ulah henteu wae ngurus dohirna batina oge kudu lamun aya kolot berat sabelah ai dohirna maka urus ai batina henteu maka eta anak urang bisa jadi taneuh eueuh caian gersang. Patak ulah aneh anak menang kolot ngurus menang kolot hese capek ngagedekeun geus dewasa wani ngabantah ka kolot beh dieuna molotot beh dituna nyegag. Cing nanya ka ece nyeri ngalahirkeun leuwih nyeri dibentak ku anak. Tah geuning. Tapi ka hade lamun anak nepi ka boga karakter kitu ulah kabeh nyalahkeun anak da eta teh lain dosa anak kabeh aya dosa kolot jidinya na fa abawahu maka sebab keteledoran jeung kasalahan kolotna nya nepi ka anak urang seperti naon seperti Yahudi seperti Nasrani seperti Majusi akhlakna eueuh mulang tarimana eueuh naonana eueuh ngumpamana ka kolot maka lain salah anak kabeh. Maka di dieu kewajiban urang hiji urus dohirna bari urus batin. Sebab lamun ukur ngurus dohir poho ngurus batin anak-anak urang munasabah jauh ti Kanjeng Nabi jauh ti Allah atuh jauh ti Kanjeng Nabi jauh ti Allah sanajan deukeut ka masjid moal hayangeun da eueuh magnetan sebab ieu masjid kabeh oge masjid nu aya di alam dunia ditinggal Kanjeng Nabi pusaka Kanjeng Nabi ai ngaku umat Kanjeng Nabi ai ka masjid lain masalah tara eueuh kepedulian
teu peduli hayang ngamakmurkeun, teu peduli hayang ngarawat, teu peduli hayang ngajaga. Maka lamun urang ngaku umat Kanjeng Nabi tapi eueuh pedulina kana pusaka Kanjeng Nabi, wani keneh ngarep-ngarep sapaatna. Nang ning ning nang nang ning ning nang. Yo bo hirupan hatinya punya ku cara neangan masdarul haya neangan ilmu bisi hati orang gersang kadituna jadi gering kurang gersang eueuh sumber kahirupan eueuh ilmuwan ibarat taneuh eueuh caian hese moal bisa dikukumaha betul leres. Mata lamun ibu hantam we ngurus dohir ai batina akhlakna ku ece teu dididik teu dibina, maka famisaluka perumpamaan kolot nu kitu teh ngan ukur ngurus dohir poho memeres akhlakna. Famisaluka kal majdumi labisa siaban jadidatan wa yakhruju minhu fil batini alqaihu wasodid. Perumpamaan anjeun kitu teh seperti jalma anu nganteran kopi. Mohon aduh jadi enak entok di pohode aing naon bieu lamun aya kolot sibuknya aya kolot ngan ukur ngurus dohir anak poho ngurus batin anak ngurus akhlak anak, maka seperti jalma anu make baju anyar make baju anu bagus tapi dina kulit namah dina awak namah malacah getih jeung nanah. Na'udzu billahi min dzalik. Heueuh anak urang dohirna bersih pamenteukna pantes kasep geulis tapi akhlakna gersang eueuh butut seperti eta teh contoh nu kitu teh ceuk ulama manya seperti kal majdumi labisa siaban jadidatan wa yakhruju minhu fil batini alqaihu wasodid. Jalma make baju anyar baju weuteuh baju alus padahal eta baju alus jeung baju anyar teh nutupan borok dina awakna malacah getih jeung nanah ngan katutupan ku baju alus ku baju anyar daek eueuh kawas kitu embung matak beresan akhlakna beresan. Sebab ieu umat Kanjeng Nabi nya ieu umat Kanjeng Nabi dituntut memiliki akhlakul karim. Naon akhlakul karimah teh? Ari akhlakul karimah teh kondisi jiwa, moralitas, etika nya jalan hirup anu disebut prinsip anu sesuai jeung aturan Allah jeung Rasulna. Loba jalma baroga prinsip tapi teu sesuai jeung aturan Allah jeung Rasulna. Haram teu diliuk, halal teu diilikan. Nu penting mah urang boga, nu penting mah urang memiliki. Loba jalma ayeuna geus teu malire halal haram, leres kitu. Leres kitu. Akibatna gara-gara geus teu malire halal haram, atuh hate urang jadi poek, hate urang jadi gering, kadituna paeh we. Naudzu mata mimiti langkah kahiji supaya hati orang hirup ulah jauh ti ulam ulah jauh ti kia sakumah ece resep puting ieu ngaos jeung kiruhai resep ngariung jeung kiruhai tetep nu kudu dipinuhan majelisna didatangan majelisna dikupingkeun nasihat jeung pituahna kiai satem majelis nu aya di lem datangan muliakeun ku urang kartos sebab eta mah pokok jika ibu sapoe teu manggih kejo cing jag moal jengkeng pasti leuleus ceung boro-boro digawe ngangkat HP ge lilinieun pasti heeh naon sebabna can manggih sangu tuh jangan geus dahar encan apan bieu beak buras 5 eta mah buras. Bo Pak Hade
hirupan hati dengan cara duduk bersama para ulama, para guru kita nu aya di lembur. Eta nu gede jasa nama. Ulah sok salah kaprah teteh mah ari kiai nu viral di damba-damba, ari kiai dina kutub, dina TikTok, meni hayang diparoto teteh mah. Naon sebabna apal kuring mah. Unggal kalau kasih cananan yang paling sayang diparoto, mun aya tapakan eta foto racak banget aing. Tapak moto. Meni hara yang dipoto jeung Ustad Kutub, Ustad TikTok, Ustad viral, Ustad Facebook. Nah, ari kiai dulur lain dulur urang, kolot urang, guru urang nu aya di lembur cuek teteh mah. Aya hiji naon, aya hiji takdim, kadua hormat boro-boro takdim jeung hormat ka guru nu aya di lembur, kiai nu aya di lembur, nu aya kalah ngaromongkeun. Ih, amit-amit. Ari majelisna dihadirkeun, ari masjidna dihadiri teteh diuk di majelisna jelema diomongkeun. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Bedil. Nu kadua anak teh loba nu salah kaprah. Anak teteh ngaji di ustad, anak teteh dipagahan ku ustad. Unggal poe unggal peuting nepi ka tamat Iqra, nepi ka tamat Quran. Diletik melik dipagahan ku ustad. Sin ro jabar sar, be wa jabar bao, ain hajabar sarbo mim jabar mata jabar ta, sin ya jaresi jabar ya mata sia. Nepi ka bisa maca kitab anak teteh ari anak dipagahan ku ustad unggal poe unggal peuting ditajuk. Ari indung bapana ngomongkeun ustad. Ayo nu kitu. Ayo nu kitu. Hayo gerang aku. Hayo gerang aku. Ayo Allah. Bedil. Eta ngaruksak babinihan nu kitu ngaranna. Urang hayang manfaat hirup hayang. Hayang bagja hirup. Lamun hayang bagja hirup sing manfaat ilmu, sing manfaat hirupna. Hirup manfaat teh jalana manfaat ilmu. Manfaat ilmu teh jalana urang takdim wa takriman kanu jadi guru ulah wani-wani ngahinakeun nyapirakeun jasa. Kau jadi kiai itu jasa guru. Musikan atuh teh teh noreng-noreng gitu. Kalah nunutan haram jadah. Saya malah aing ngocoblak tah tipe patung budak kieu we. Ampun deka. Cenah kiai. Naon cenah undang Ustaz Ruhai cenah mamawa alatul lahwi. Ustaz Ruhai mah cenah mamawa keyboard ngaji cenah. Neraka. Heuy bicara ku aing moal ka neraka mo. Dan nu main musik lagi si itu. Aing nu ka neraka pasti saha? Si itu. Kapan cenah diajak ku Ustaz Ruhai atuh aing mah dititahi ku panitia. Atuh jadi nu pangheulna ka neraka moal aing situ panitia heula. Bo, sok tanya diri pribadi masing-masing. Urang kahutangan teu ku guru. Kahutangan teu ku guru. Lamun hirup rumasa kahutangan ku guru ulah wani-wani nyapirakeun kana jadi guru. Komo nyepelekeun kana jadi guru. Ngahina kana jadi guru. Engkau memutuskan silaturahmi jeung guru. Teu bisa teteh eta naon mulang tarima ka guru. Teu bisa mere kebahagiaan ka guru. Maka ulah wani-wani nyapirakeun. Ngarti? Ieu nu punguna aing nyarekan saha? Lain eta karunya buku engkek berbuku dulu. Sok tanya pribadi masing-masing. Kabeh setiap profesi nu aya di dunianya, ulah ngomongkeun dunia lega teuing. Kabeh profesi nu aya di Majalengka eueuh saurang oge nu teu kehutangan ku guru. Betul? Kalau saya sadari nya haram jadah. Aya jalma nu teu kehutangan ku guru. Baik formal maupun non formal selalu sosok guru dibutuhkan. Betul? Hancurnya sebuah bangsa itu diawali karena dia meremehkan dan bantuan aing boro.
Itu karena dia meremehkan dan melecehkan seorang guru. Betul? Terlepas guru kita, mereka punya aib dan punya kekurangan, urusan dia dengan Allah. Betul? Yang penting kita tidak kotor hati dan menjaga akhlak kita sebagai murid. Karena ujian terbesar bagi seorang murid adalah dia mengetahui kekurangan gurunya. Jika engkau mengetahui kekurangan gurumu, jangan engkau merasa bahwa dia tidak layak menjadi gurumu. Jangan kau merasa paling suci. Jangan kau merasa paling benar, paling tahu. Sesungguhnya guru tetap adalah guru. Betul? Sebab kuku mage tak moal bisa naon. Ngaluhuran naon. Atuh sok. Kau jadi kiai itu jasa guru. Kau jadi insinyur itu jasa. Jadi profesor itu jasa. Kehandap. Guru gitu atuh. Jagrog pisan. Jadi profesor itu jasa. Kok ditutupan pahamna guru. Sieun salah meureun. Jadi dokter itu jasa. Jadi pengusaha jasa. Jadi ustad itu jasa. Jadi kameramen juga jasa. Naon sia melotot ka aing? Emang heueuh sia boga guru ah? Ih, bedil ku aing. Teu narima meureun. Jadi operator sound system jasa guru. Atuh saya teh pasti bogaun guru mah. Moal ujuk-ujuk main bisa ngoperator sound system. Nyamangnya. Hah? Atuh bari molotot atuh ngomong. Kopina aya eueuh. Aya, rokona aya. Eueuh aing ge eueuh sih. Tenang. Ulah gede sing gede hate. Teu mungkin pakuwu ka dieu teu mau duit. Bisa meureun nitah kanu sajian pangbalikeun rokok, heuh. Jangan lupa panitia, ini acara ini bisa sukses panitia, itu karena ada jasa beliau. Betul? Jangan engkau remehkan profesi seseorang. Iya, karena kesempurnaan itu bukan tentang individu. Hei. Kesempurnaan itu bukan tentang individu. Negara kita besar karena ini kaya akan perbedaan. Dari Sabang sampai Jobur si abang digegel toke. Negara kita besar, negara kita kaya itu karena kaya perbedaan bineka tunggal. Sok masih terpercaya bineka tunggal ika, tanyakan ke Babin satu. Di mana aya nasi ika gitu? Sempurna itu bukan tentang kesuksesan dan keberhasilan individu, tapi sempurna itu ketika kita mampu merajut asa, mampu merajut harapan bersama-sama, gawe bareng, berjamaah, ngahiji. Setiap komponen, setiap potensi, setiap kemampuan itu kita menyatu bersama membangun, maka hadirlah kesempurnaan. Betul? Betul? Betul. Maka iki acara bisa sukses aya sound system, heeh. Atunya. Moal menang ngalawan ibu-ibu. Ulah pantar aing, babin saja yakin aing mah eleh ku pamajikan mah. Atuh ulah komo pantar aing atuh. Pantar babin saja yakin eleh ku pamajikan mah. Atuh gagah sote mana di kantor iya. Di kantor mah ini hei begini di kantor. Atuh balik maka ieu mah sarua nyeusehan mehna ge sarua. Atuh kaos kuring ayeuna. Gagah aing di dieu mah urang nyaramahan urang dieu adalah babin sa kuwu kiai dicaramahan. Balik ka aing ka imah atuh sarua aing dicaramahan kuy.
henteu eleh si aing mah henteu. Itu karena aku terlalu menyayangi dia Rosalinda. Gitu kuwu atuh. Atuh nya aing sarojong kuwu sosis. Bo. Bo. Aing mah jika Sayyidina Umar atuh. Kumaha? Pan Sayyidina Umar pernah dicarekan ku pamajikanana. Kaduluk eta sahabatnya dicarekan ku pamajikanana. Dicacaplak ku pamajikanana. Rek ngadu maksudna mah rek ngadu ka Sayyidina Umar. Mehna heueuh dicarekan ku pamajikanana ngan teu dicekek doang. Gitu. Eka mana neng kieu? Oh henteu. Oh iya. Enggak, takutnya dia mau kencing doang. Acok-acok cuma nanya, bosnya cuma nanya. Ngapain ibu yang repot? Repot amat sih. Eta sahabat dicarekanan ku pamajikan. Teu ngeunah merenya asal leungit harga diri dicarekan ku pamajikan. Rek bebeja maksudna ka saha Khulafaur Rasyidin. Kebetulan saat itu era itu yang memimpin Sayyidina Umar. Amirul Mukminin. Datang ka imah Sayyidina Umar, barang neuleuh ka dinya horek Sayyidina Umar ge sarua keur dicacaplak. Cek sahabat, sanasib jeung aing. Bahkan aneh nama kunaon eta gagah Sayyidina Umar budak. Rek teu gagah kumaha? Lamun Sayyidina Umar erek indit-inditan. Kemudian dia melewati satu jalan, tidaklah setan bertemu Sayyidina Umar kecuali dia akan mengambil jalan yang lain. Lamun aya Sayyidina Umar nyingkir setan teh. Mabret sieun jin lamun pendak jeung Sayyidina Umar atau mending memilih jalan nu sejen daripada pendak jeung Umar. Nepi ka Sayyidina Umar kagagahanana iteuk disaseret eta ditarik ku 10 urang tak kaseret atuh jelema teh ku gagah-gagahna. Tapi ketika diomelan dicarekan ku Sayyidina Umar ku saha ku bojokna teu nembal padahal gagah. Eueuh jalma nu teu nyaho kagagahan, eueuh jalma nu teu nyaho kana naon kana kapinteran Sayyidina Umar. Tapi ketika Sayyidina Umar manehna teh diomelan ku pamajikanana cicing ngahlu didengikeun hiji mangsa ditanya ku saha ku sahabatna, Amirul Mukminin kuring terek ngadu ka imah Amirul Mukminin kitu kuring beak dicarekan ku pamajikan. Barang aing datang ka imah salira geuning mana ge sarua jeung aing 11 12 antu nu jadi aneh aing mah kieu cenah. Anu jadi keanehan mah kieu pan salira teh raja di atas raja pamimpin kaum muslimin kok kunaon eleh ku awewe kunaon teu dilawan kumaha Sayyidina Umar. Indahnya jawaban beliau, bukan aku tidak mampu melawan istriku atau aku tidak mampu mendebat istriku, tapi begitulah caraku untuk berterima kasih bersyukur kepada istriku karena dia berani, dialah yang mengurus aku, dia yang mengurus anak-anakku dan dia yang melahirkan anak-anakku. Maka caraku berterima kasih kepada istriku adalah dengan mendengarkan keluh kesah dan jadi lalaki nu gagah mah kitu Kak. Naon? Lalaki nu gagah mah kitu, mampu menghargai wanita terutama pasangan hidupnya. Kenapa? Karena istri kita dia tahu kekurangan kita, Pak. Dia tahu kekurangan kita, bahkan lebih tahu sifat kita, lebih tahu mereka aib kita. Anehnya mereka masih mau hidup bersama kita dan mereka masih mau hidup untuk melayani kita. Sok kayak kadang-kadang sore dicarekan ku bapak puting ditumpahkan nah teu era gitu. Oh aing keur nyarekan ka majikan sia boros syukur ku aing di segala rupa. Oh betul leuheung aya mah lalaki nu nyarekan wungkul palebah aya lalaki nu wani ngahabek aya kahabek kadua gaplok aya. Oh nepi ka pamajikan rek ditembal sieun dicabok deui. Betul? Ngomong komo sini dicekek. Tuh namanya heuy becek ece sedih susah rek bebeja ka kolot bisa beki rumit. Bebeja kami toh habis beki pangmelakeun beki rupok akhirna mah batin we pamajikan teh korban lalaki nu eueuh ilmu, korban lalaki nu eueuh akhlakan. Ruksak rumah tangga dipimpin ku jalma nu eueuh ilmuan, ruksak rumah tangga dipimpin ku jalma nu eueuh akhlakan. Korban saha? Pamajikan ngepek rakasa ka anak gara-gara pamajikan hirupna teu tenang, pamajikan teu kaurus, anak sacingeun mencret anak
atuh heueuh. Rek amba kasala kitu wari teteh nyang heuy di dapur bari neulekeun kompor hurung. Mengapa kau siksa diriku, seakan aku ini musuhmu, sehingga bila engkau marah. Atuh kudu gitu nyanyi mah pakai perasaan. Atuh heueuh. Nyanyi mah kudu pakai perasaan. Tuh, matak babinsa, matak aing mahal kayak kieu. This is a feeling. Do you know feeling? Feeling. Sehingga bila engkau marah, maka tanganmu ikut bicara. Aya salah kita kop ambek laju wae milu kekepret bejakeun ka salaki. Aku bukan hewan atau benda mati yang dapat kau jadikan sasaran emosi. Kau kejar. Matak lamun salaki marah, salaki ambek poho karena kehadiran teteh geus ulah dibere kacang. Ulah dibere rek naon lalaki usaha berang penting banting tulang dibanting-bantingkeun demi naon? Demi kacang. Benar teu Pak Haji? Sok. Nyamunya atuh loba kok jalma parasea tuh anyar keneh di parapatan garlut pemuda parabut kat pengusaha loba kok nu kairut bangkrut usahana kagoda ku pejabat rungkad kamari gara-gara kasus jeung Ustad Kiai ge luntur komarana. Matak lamun lalaki nyapirakeun kacang atuh enggeus moal manggih kacang-kacang. Atuh saminggu bela lalaki teu manggih kacang atuh mejen. Enggeus ngising ya ka babajeg. Mejus ka dituna. Atuh enggeus hese. Ngan eta lalaki loba teh ngadahar kacang mencret. Si eta mah lain seuri katinggang meureun. Bo, aing mah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh. Entak kade nyabunya. Yuk babarengan urangnya bunya caangan hat. Intina kade mun hayang manfaat hirupnya ulah nyapirakeun gur, ulah ngahina gur. Bisi teu manfaat akibat teu manfaat kunaon ilmu teu manfaat dicabut barokah ilmu kade lamun urang nyapirakeun guru atawa anak urang nyapirakeun guru atuh enggeus moal dibere manfaat ilmu dina taklimu ta'alim disebutkeun jalma nu nyapirakeun guru atawa ngahina nyepelekeun nya suul adab bahasana naon cenah Bu naon Bu suul adab goreng adab kanu jadi guru cek urang dia menyapirakeun nyepelekeun gitu maka bakal dibere tilu cocoba sabaraha hiji ilmu nu aya dina hate dicabut ku Allah nguap ilmu teh teuing ka mana menang belajar tahun-tahun menang belajar biaya berjuta-juta sok teteh eta ngabiayaan anak 3 tahun bae kuliah 4 tahun kuliah nah atuh nya ge lain teteh nu neangan atawa teteh milu neangan pan salaki nu neangan eta biaya tiba-tiba ilmu anak teu manfaat ridho teu
bejakeun ka anak ulah suul adab. Ulah naon cenah? Ulah suul adab. Bisi ilmuna dicabut. Talaran hafalan nu aya dina hatena dicabut ku Allah, teu diizinan ku Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jalma nu teu syukuran kepada manusia, terutama ka kolot jeung ka guru, maka teu asup syukuran ka Allah. Tuh. Makana ulah sok nyeperekeun. Ibunya. Dua, lisannya akan diberikan tumpul. Ditumpulkan letahna ku Allah sehingga untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia tidak akan mampu. Sementara karakter umat Kanjeng Nabi adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karakter umat Rasul itu adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Khairul bariyah adalah mereka yang istiqomah dalam amal soleh. Sedangkan khairul ummah mereka yang istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi. Manusia terbaik adalah mereka yang istiqomah dalam amal soleh. Bu. Sedangkan umat terbaik adalah mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bu. Hoyong manfaat ilmu ulah naon cenah manya poho atuh ulah suul ada ulah goreng akhlak geus mereh ka harti tong sok goreng hat ulah goreng hate ieu mah teteh mah aing mah teu rumah sakahutangan kilang kitu ge anak teteh dipagahan ku guru sakola guru SD isuk-isuk mah teteh geus gerangsang gerengseng baralang bereleng ka mana kahilir ka gilang nganterkeun anak betul. Karena santai capek nak, atuh isuk teteh jam 7 geus bereng-semeng kata kana motor, cewati kemana? Atuh iya rek ngajajapkeun si Puad ka Paud. So, isuk kene geus barang-bang kana motor, capek henteu? Capek lah. Ari teteh ku bolosna ku bodona kalah der ngoromongkeun ustad, ngoromongkeun guru. Gara-gara aya perkara nu teu kaharti, lamun aya perkara nu teu kaharti, tanyakeun, tabayun, lain kalah ngarom, lain kalah gib. Mata pakuwu lamun neuleuh ibu-ibu duaan, komo lamun usoraan. Nya babinsa keur kontrol terjun ka lapangan nya babinsa. Neuleuh ibu-ibu hadapeun ka jambu. Ngomong, ngobrol tapi usoraan. Semakin senyap suaranya maka bisa dipastikan informasi yang sedang mereka bicarakan akurat 99% benar. Bergosip eta teh. Naon sababna? Ibu-ibu mau ulah komo lobaan kawas kieu, duaan we. Ngariung ibu-ibu mah atuh saheng. Oh, ulah aneh lamun pakuwu babinsa neuleuh ibu-ibu ngariung tapi usoraan ngan ukur kan tempo eta we kumat kimot kaos kieu. Eta kuduaan ge saheng datang cuati nu katilu. Saya nyusulkan aing meni atoh saluri atuh buku seri mah seri bae ulah bari ngadar samangka atuh seri celeputi di lagu aing ubar isin meureun tulikeun tong dilepehkeun oh. Kalau ada makanan di depan di sini tidak ada. Nanti YouTuber tolong ya judulnya nanti Ibu Kuwu tertawa sambil nyokotin itu nyokotin samangka gitu ya enggak jangan tapi kamera close up aja close up biar orang tahu Kuwu apa ini Pak Ganjon Pak Gatot
pagandong. Oh. Oh, pokoknya mah eta beenggeus. Aing moal anggeus sampai ka subuh. Gitu. Bo, lanjut ya. Yang ketiga, kalau ibu berani suul adab, anak ibu suul adab, goreng akhlak, goreng hate, kanu jadi guru, maka nu katilu cek urang dieu mah kaluhur sieun guludug, kahandap sieun cacing. Bersin, minum kalpanak. Atuh aing kaget jing, ih. Yarhamukallah. Loba iklannya. Oh, oh. Nu katilu naon, Bu? Nu katilu naon? Kaluhur sieun guludug, kahandap sieun cacing. Naon cek urang bahasana? Fakir. Dibere fakir. Gara-gara ilmu teu manfaat, Allah mere cocoba. Gara-gara manehna naon? Gara-gara manehna nyapirakeun, ngahinakeun kanu jadi guru, nyepelekeun, ukurina hate, aya keretek we cek euceun dina hate. Ngagoreng guru, kakak. Eta kakak. Cek kakak dina hate. Bisa keneh aing. Atau alus keneh aing cek hate kakak dina hate eta termasuk suul adab begitu ngaranna nyapirakeun guru ngahinakeun guru kumaha eta teh nu katilu bakal dibere hirup fakir kaluhur sieun guludug kahandap sieun cacing kaluhur eueuh sirungan kahandap eueuh akarat matak di dieu bisi aya jalma umur 40 tahun tapi duniana geureugeujeng usahana teu wejes majus benu aya duniana teu jelas teu maju-maju teu nanjung-nanjung ibadahna teu istiqomah eueuh kadaek ibadah teu beres dunia teu beres ibadah teu beres istighfar buru-buru bisa jadi eta tina dosa dua dosa nu can anggeus hiji dosa ka kolot dua dosa ka guru sakaida ya bisi aya jalma di dieu umur 40 tahun pan ari jalma terek sukses rek henteu teh 40 tahun kadeuleu lamun geus 40 tahun usaha teu daek maju-maju berarti dunia lain bagian kakak pengkolkeun arah tujuan geus fokus kana akhirat pernah cari cing umur 40 tahun itu tadikeun we jelas tadikeun ka kadeuleu can aya perkembangan can aya kemajuan maka istighfar buru-buru ragap dada ragap diri oh boa aya dosa nu can anggeus hiji ka kolot dua ka guru kolot aya dua Pak hiji kolot anu ngalahirkeun urang ka alam dunia dua mitoha kolot eta ge sarua heuy eta ge kolot ieu mah aya bagu aya ka batur bag aya ka batur bag aya ka kolot itung-itung aya bedil ka batur mah butuh euleuh ka batur mah butuh hayang ka alam ari ka dulur kok aya nu kitu-kitu cekek aya ka salakina mah nya ka salakina mah cenah ka salakina mangehor tapi kadulur salaki mah hewa wae aya piteskeun teteh barang bere ka batur wow meuni asa pangdermawanana barang bere ka batur neraktir babaturan ngaji neraktir babaturan arisan meuni asa pangbageur nah ari dulur butuhun ih aya nu kitu aya bere supaya meh ke teu hese boga pangabutuh loba nu asih bere da moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak
Yo misalkan dibikun kabeh payus eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya-gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya-gaya ulah loba gaya barang arek moal mending bareng mending setruk mending bareng hayo boro ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya boga milik saeutik sok sing berehan kolot jeung baraya kadang-kadang ai ka batur mah bagor ai ka lulur euy nyahoan teh eta urang barang bere kadulur asa teu sodakoh asa lain ibadah naon sebabna saha sih jalma ngarep pamuji dulur ja eueuh ja urang ku boga ikatan teh ya betul padahal mah gede ganjaran eta ce barang bere kadulur ieu mah kakarya dulur batur kakarya dulur salaki nepi kana gerbang panto kana panto gerbang geus buat baut naon dulur manehna terus datang doi kamari nu katilu aya nu kadua nginjem duit dah aya nu kitu aya lamun salaki teteh jauh jeung dulurna ku teteh teu digeuingkeun doraka teteh dora kartos henteu mata kade awas ulah gagabah hirup bo ibu yo urang kabehan kahutangan ku kolot laras kahutangan teu ku kolot saha jalma nu teu kahutangan do matak ulah nepi ka urang hayang barang bere kanu jadi kolot hayang urangnya papa bensa ngamulyakeun kolot hanjakal kolotna geus eueuh hanjakal kolot geus maot ngan ukur urang teh ngarasa sono rindu kanu jadi indung bapa hayang urang barang bere kanu jadi kolot hayang urang nyugemakeun kanu jadi kolot hanjakal kolot-kolot urang indung urang abah urang geus aya di jero kubur ngan ukur rindu we dina hate teh sono yuk memeh terlambat sebelum semua itu terlambat apa yang bisa kau berikan untuk membahagiakan mereka berikan andai kata engkau memiliki harta bahagiakan mereka dengan hartamu andai kata engkau memiliki ilmu jadikan ilmumu untuk mengharumkan nama orang tuamu sehingga engkau yang bermanfaat ilmunya orang tuamu pun menjadi harum namanya